Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Lagamna di tuku mah. Bahara guys. Sekian ya. Sampai anu lawan loba sih maksudnya. Ikut aja ikut. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wahaka fi tajwidi nazman hurira samaituhu hidayat sibyani arju ilahi ghayat ridwani samaituhu hidayat sibyani arju ilahi ghayat ridwani. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Al-ayat. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad jeung kudu nartikeun anjeun kana Al-Qur'an kalawan nartikeun nya naon ari ngaran tartilnya eta tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf hartosna najwidan huruf jeung nganyaokeun waqaf. Nah kumaha ari hukum syara. Warattil jeung kudu nartilkeun anjeun Al-Qur'ana kana Al-Qur'an anu agung. Tartilan kalawan nartilkeun nya. Parentahan tartil teu cukup ku fi'il amar wungkul warattil, tapi ditaukidan ku tartilan. Maupun mutlak. Double. Naon sababna? Sabab tartil teh nya sakumaha Al-Qur'an ku Gusti Allah didugikeun ka malaikat Jibril eta teh murattalan ditartilkeun dina ayat nu sanes warattalnahu tartila dina ayat nu sejen warattalnahu dina ayat nu sejen kami nu agung nartilkeun kana Al-Qur'an ke malaikat Jibril ke kanjeng Nabi ke Sayyidina Ali ke Imam Zur bin Habish, terus ke dia Imam Asim, Imam Hafiz, guru ke dia tartil li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala ti ditu na pasti tartilan. Pertanyaan, naon ngaran tartil? Kembali deui urang mah jalurakan ka Sayyidina Ali. Dina sanadna teh. Saur Sayyidina Ali ngaran tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, najwidan huruf jeung nganyakeun waqaf aya 2 poin. Tajwidul hurufna engke ngawangku kana kan nah aya sabaraha ari syaratna supaya urang bisa najwidan Al-Qur'an, supaya urang ari syaratna supaya urang bisa najwid Al-Qur'an eta aya opatnya eta kahiji nganyaokeun makharijul huruf, kadua nganyaokeun sifatul huruf, katilu nganyaokeun hukum bacaan nalika nyusunkeun huruf, kaopat sering ngalatih cangkem. Mana eta? Nya inti materina mah 2, makharijul huruf jeung sifatul huruf. Ngebahas naon makharijul huruf geus kumaha sifatul huruf nyangke di pembahasan anu memang ya kita kalah penting nomor katilu teh ketika nyusunkeun huruf kayak sifat-sifat arido. Nah, sukun jeung tanwin ketika disusunkeun kumaha. Kan hukum asal mah idhar an. Tapi ketika bertemu dengan huruf idgham ya jadi mudgham, jadi idgham dan seterusnya ketika disusunkeun teh. Yang hayang leuwih bener mah teu cukup teori hungkul, tapi kudu sering ngalatih cangkem. Ari tah sering ngalatih cangkem mah sanajan apal kitab-kitab tajwid paham tara kita maca Al-Qur'an nggak
Dulu tartil teh dia lain dengan seukur tajwidul huruf. Ngopi mah ngopi. Tapi awe kudu wa ma'rifatul wukuf. Nanya hokeun wakaf. Tempat-tempat wakafna di mana? Kan kemarin terus dibahas ya. Wakaf yang menyebabkan dalapan, menyebabkan lima, menyebabkan wakaf. Bahkan aya wakaf Jibril. Wah, itu tuh. Itu memang anu dina riwayat tertulis secara riwayatna. Mudik palebah wakaf-wakaf teh aya riwayat. Ari nusanesna nya urang kembalina kana hukum nun teh al-waqfu ala ru'usil ayyi mustahab we. Sama. Terus pami orang hayang ngedag wakafan nya eta tos jatuh wakaf hasan gitu. Jadi ya pami hayang wakaf kafi atau wakaf tam. Itu tinggal ini karena tafsirna gitu. Naon urang kudu wakaf atau kudu ngudag wakaf kafi minimal. Ya kan dina satalih wakaf itu kan Nabi teh qul sadaqallah. Dan didinya fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Itu teh tos kafi tos tam. Ini contoh-contoh misalnya. Orang ge priyogi ngan ari teh apa-apa teh mah tos teh aman. Saksana sekali di salah wakaf, salah ngamimitian itu mantak kupur, itu mantak haram selagi bodoh apa arinya hok mah gitu ya, itu mah haram sebab bisa iham gitu ya, iham malayalik ya, memberi sangka salah karena perkara anu teu layak dina Al-Qur'an. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Waduh, Nabi Yusuf nih disangka Nabi Yusuf juga urang we gitu ya. Jadi disetarakeun nyeruakeun Yusuf mungkin ada gitu, Nabi juga manusia gitu. Nabi mah beda manusia anak kumaha gitu. Jangan menuhankan Nabi sahan menuhankan kanjeng Nabi. Eueuh nu maca nu rajin maca shalawat teh nu nuhankan kanjeng Nabi da dina makna shalawat teh posisi Nabi tetap sebagai yang diberi. Nah, tartil tauqidan ku tartila. Wakaf mah di dia mah teu dibahas ya. Berarti urang teh turun deui teh. Kelas teh. Turun kelas deui. Ngan sanajan turun kelas itu sabab materi-materinya pelajaran-pelajaran kamari lumayan dulu, berarti kayak orang singgung-singgung, orang sambung-sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan kaula ngawas. Karena ieu kitab syarah Mursyidul Wildan dari ngalap barokah kalawan nyebat asma Allah. Nanti kalawan liana ini diheulakeun makmul lain diheulakeun dari ngamana kitu mah gitu. Dari mana kita di kitu mah itu kuduna kalawan nanti kalawan nyebatkeun asma Allah. Nanti kalawan liana ngawitan kaula lah mana yang dihanyakeun kalau menghanyakeun bismillahi kalawan nyebatkeun asma Allah. Nanti kalawan liana ngawitan kaula ngaos kana ieu kitab syarah Mursyidul Wildan. Sifat lil madhi ar-rahmani anu mafarin nikmat umum di dunia. Ogat nanya itu kumaha we supaya loba variasi. Surah teh itu monoton gitu di nikmat umum tak pandang bulu. Rek mukmin rek kafir bahkan nu teu beragama sekalipun ya. Nu teu percaya aya Tuhan. Leheung kitu nya cik peribahasana ari Yahudi Nasrani mah
Iya. Lah teh percaya pangeran gitu. Tapi tetap percaya ke Kanjeng Nabi kan tapi tetap kafir. Gitu kan. Ieu mah tetap percaya aya pangeran-pangeran aja. Ateisme. Kaum ateis mulhidah, malahidah itu percaya ke pangeran tetap diberi rezeki. Diberi nikmat ke Gusti Allah. Malah sepintas mah dia renang. Sepintas mah jadi penguasa dunia, karena memang rahmat Allah teh lega pisan. Rahmat, nikmat kan rahman teh tina rahmatnya. Nikmat anu bijil tina sifat rahman disebutna nikmat rahmaniyah kan gitu. Nah, rahmat Allah teh lega pisan. Harita aya hadisna. Orang Arab Badui mun salaman ngompol di masjid teh teh. Dina riwayat teh. Lain mun salah kan dina riwayat nu sejen. Kan dina hiji riwayat mah diceritakeun teh hiji orang Arab teh. Hiji jalma aja datang ke masjid cer piih. Para sahabatnya langsung merong. Wah, geus rek dijauhin gitu. Dijauhin. Eta cenah. Wah. Nah, seharusnya orang Umur. Aduh, cenah. Tanya huwa di teh masjid tempat suci rek dibenyeng. Saur Kanjeng Nabi teh. Tong, cicing, kan kita beres heula. Kita beres heula. Kalau mun geus beres, bejaan tuluy banjur. Tuluy banjur. Tadi na saware riwayat nama si orang Arab Badawi itu teh ngomong kieu. Rahimakallah. Wa iya mutasalam au kama qala. Wala yarhamu siwana. Gitu bahasa. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadamu wahai Nabi jeung ka kaula. Jeung nu sajen mah ulah diberi rahmat. Ya kan orang iyalah gitu ya. Orang pasisian kan ngomong itu gitu ya. Nyeri hati teh langsung petak-petuk gitu ya. Iya. Bener cenah nu bener mah ngene hiji-hijina cenah jalma teh. Nu sajen mah cenah akhir ge dijauhin. Mudah-mudahan bisa Allah ngaramat ke anjeun. Oke ka kaula cenah kaula ge hayang diberi rahmat. Nu sajen mah ulah cenah. Aduh, nepi ka kieu. Kanjeng Nabi kumaha? Laqad hajarta wasi'an. Cenah atuh ceng, cenah yakti teman-teman anjeun teh geus nanti nyengker. Nyengker hajar teh kan membatasi. Hajar, maka sok aya disebut mahjur alaih dina fikih. Aktivitasnya dibatasi, aktivitas ekonomi itu mahjur alaih kan. Ya, hajar kan. Yakti teman-teman cenah. Lain mah geus membatasi hal anu sangat luas. Rahmat Allah sangat luas dibatasi aja urang jeung jeung maneh. Oh, cenah teh mah. Rahmat Allah. Menurut Salama diriwayatkan ke Imam Syafi'i tadi. Dina kitab Musnad Imam Syafi'i. Riwayat. Lapan hajar tawas ya. Unik. Ar-Rahimi tur anu mapari nikmat khusus di akhirat unggul. Ar-Rahimah ke nikmat khusus berjeng di akhirat. Tapi di akhirat ya. Jelma-jelma kafir deh atau jelma tukang doa. Ini jelma kafir loh ini. Ini kayak bakal menang rahmat. Orang-orang kafir. Enggak nih, mah bukan nikmat khusus. Masih nikmat umum. Ini di akhirat kayak nikmat umum. Di akhirat kayak nikmat umum. Masa aneh sudah.
Gila. Iya dia buka dulu aja. Meter ada. Orang kafir ge menang nikmat umum. Menang rahmat kan. Menang rahmat anu. Enak ya. Sifat rahmat Ar-Rahman Ar-Rahim. Iya. Ketika Gusti Allah ngagaduhan rahmat umum di dunia, apakah rahmat umum tersebut beak teu nepi ka akhir? Pertanyaannya gitu lah sederhana. Berarti sifat Allah teh aya eureun. Aya batasna. Teu di nanti teu nepi ka akhirat. Di dunia unggul sih biasa. Keumuman nikmat Gusti Allah. Terbatas gitu apa? Berarti ya mas sifat iya nya. Ini sifat Gusti Allah. Ini masih nanti berlaku rahmat itu. Ini termasuk ngahidupkeun ngamaotkeun. Iya, tapi kan masih berlaku. Ini jelas gitu nya nu di surga mah terus dihidupkeun langgeng. Ini di akhirat, nu di neraka ge dihidupkeun langgeng. Tapi kan setelah itu teh geus hancur geus menina apa dihidupkeun deui. Hancur. Ulama nu dia juluduhum badalna. Setiap nanti geus rusak, hancur kulit-kulitnya. Kalau awakna hancur, dijadikeun deui. Jadi hirupkeun deui dibalikeun deui. Seperti kembali kumaha rahmat umum di akhirat. Nu paling mudah contohna syafaatul uzma. Syafaatul uzma kan nazamna bring sakabeh jalma moronaka Nabi Adam terus nih sampai ke Nabi Muhammad. Jawaban kanjeng Nabi kumaha? Analah ummati. Lu mempertegas bahwa kanjeng Nabi teh bahwa semua manusia tikawit Nabi Adam ya, dugi ka numpoe kiamat. Eta teh umat kanjeng Nabi. Inna syafa'atul umum bahasana kumaha? Ummati. Berarti mana umat di dunia teh asa kabeh nas yang kabeh jelema gitu. Kafatal linnas. Enggak. Ini ayat Al-Qur'an kafatal linnas kasakabeh jalma. Ya, udah beda syafaatul uzma. Karena di teh engketenya bakal ka seorang gitu pasti ku kabeh jalma. Geus alam dunia hancur teh dirak-rak deui ku Gusti Allah teh dibangkitkeun deui di teh make setelah tiupan nu kadua teh malaikat Israfil barangkit deui. Bumi Gairul ardi was samawati dijadikeun deui bumi engke teh bakal aya tanah deui bumi jeung mahsyar alam mahsyar jeung langit lagi jadikeun deui tuluy sakabeh jalma teh digiring ka mauqif atau ka mahsyar teh mahsyar selama 1000 tahun dina riwayatna teu dibere putusan dicuekeun bayangkeun di satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. 1000 tahun kali 1000 kali 1000 1 juta. 1 juta. Berarti 1 juta perbandingan 1 juta setahun. Ini 1 juta tahun. Lihat hari. Tadi bari jeung matahari teh kan digambarkeun teh deukeut. Iya. Muka wah gitulah karasan tepugu. Sehingga dina sapalih riwayat mah jalma teh cenah pika ngomong nya
Gusti sok atuh geura putuskeun saejan kudu ka neraka bae. Oh nulis putus saking putus asa. Lah gitu. Marup ka neraka teh rek. Eta teh can disiksa di neraka nya. Keur di alam mahsyar kene can diputuskeun hukum. Geus tapi Mungkin kan nyerios gitu. Gusti cenah teh kuat teh kieu kan mah cenah mungkin geus we buru bae putus misalnya ka neraka itu marup di neraka leuwihna. Bae cenah langgeng di neraka sugahan cenah kutuman mah cenah jadi kebal. Kan geus biasa mah gitu. Udah biasa menyesuaikan diri. Wah ke tempat panas yo. Asal di tempat tiis kutuman mah jadi biasa. Teu nyeri teu karasa hareudangna. Asugan di neraka ge. Neraka teh cenah ari kutuman mah cenah geus adaptasi. Nyeri. Justru di neraka semakin bertambah. Likulin dia kan masalah gitu. Kamari tadi contohna aya dina edukan tuh. Dina ya. Setiap ahli siksa tuh masing-masing ngebogaan tikelan masing-masing kan teu karasa. Teu karasana teh manehna teh marasa eta teh geus ditikal-tikalkeun sehingga naon teh hayang nu sajen teh ditikalkeun. Ya hayang patikal-tikal. Soalnya naon si eta nu mau urang sesat. Mesti tambahan deui siksa. Heeh. Teu kudu dipentak kemana kan. Jadi disiksa. Jadi bakal nyeri terus. Bakal nyeri terus. Nyeri kena. Ini jangankan berhenti gitu udah dulu gitu ya. Kan Nabi Adam, kan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, tungtung kan Nabi Muhammad sujud. Syar bisi Allah ta irfa rasak satu atau isfatu syafa. Kareka kanjeng Nabi itu dibuka syafaatul uzma ku kanjeng Nabi. Tadinya mulai perhitungan terus. Perhitungan gitu mulai ta nabi-nabi atau jalan para ulama kita bisa nyafaatan ke dunia keneh teh gitu. Bagaimana mun lewat perhitungan bukan neraka gitu ya. Bukan neraka. Karekta seperti naon teh dulur, anak, ahli Quran. Kita bisa nyafaatan. Bisa jen. Ngajeng babaturan gitu ya. Pernah hubungan ya gitu ya. Da nanti sanajan hiji koroma ge banyak. Gitu. Ada tinggal diputus hukum gitu. Geus diputus hukum. Ari keur putusan hukum keneh mah para nabi, para wali, para ulama lah gitu ya. Bisa ngabantuan. Nah lamun geus diponis pok gitu ya. Diponis gitu ya. Wah, ya mung mesti katulungan cenah ku. Aduh iya. Pamana-mana naon ngaji tarang ka ulama. Punten we. Salawat ka nabi taranya gitu we. Tuh wow, acan cenah mah. Dan bosan. Duh persaban we. Karek kalau boga urang teh nanti sering wiridan Quran cuma teh. Tapi Quran bisa nulungan. Ini sedekah-sedekah nu saja. Ini siapa? Didinya urangnya maksudnya teh karasana amal segede naon segi kacang teh urangnya segi kacang bakal karasa dari dia. Asli dia. Dan nanti udah dina lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida jalma-jalma kafir ke jeung naon teh jeung neraka jeung amal-amal buruk teh hayang teuing dina aya jarak anu jauh bisa di akhirat teh maksudnya teh
maksudnya teh embung gitu ya. Embung amprok teh gitu jeung amal burung teh. Da pas sudah dikubur ge, nya dibangkitkeun di alam kubur ge, nu rumasa mah bakal langsung hanjak langsung nunduk langsung ngedoprek. Mantap geus bingung ku masalah sarangan. Semua kan dibangkitkeun teh penuh nya maksudna teh urianan Citaranjang. Setiap isa gina nepi kana ros. Aku cenah kan isin beureun. Citaranjang. Wah, cenah bara-bara nya ono batur cenah. Bakal sibuk mikiran awakna masing-masing. Ngan ari para nabi gitu nya, para wali jeung ulama mah insyaallah diberikan pakaian kehormatan. Itu mah gitu ya. Menggelar abid nu hamba, nu bener-bener hamba gitu. Nih kieu nanti ari abid mah beda jeung ulama, beda jeung wali. Oh iya. Beda. Nanti kudu bisa membedakan gitu. Abid mah ahli ibadah. Maksudnya teh reksa nanti manehna teu kadang teu nyaho ilmuna. Bahkan biasanya disebut abid teh nya ahli ibadah we unggul. Ari ulama mah nyaho ilmuna jeung ngamalkeun kana ilmu ibadah. Beda jelas kelasna. Kenu abid mah justru kieu nu tukang ibadah hungkul sorangan mah nya. Pasak asup ka surga teh. Dina sabari hadis dia kata gini. Sok maneh asup ka surga. Maneh mah ahli ibadah meunang rahmati kami. Oh, da sanajan cik paribasana salatna teu pati akur jeung keutamaan agama, tapi geus bisa nyempetkeun. Nyempetkeun itu teh gitu nya. Mun geus bisa ngalengkahkeun gitu teh dibandingkeun bantu keur mah teh nyaho buku, tahu teh nyaho tata carana teh daek ngalengkahkeun. Rek menang rahmat ku mah. Kanyaho geus maneh mah asup ka surga. Tapi ka ulama sok asup ke surga heg syafaatan jalma nu dipikahayang ku maneh. Ulama ini beda jelas kelasna gitu. Ayeuna orang nya nu tadi nu ibadah nu rajin ibadah emona kurang patimahi gitu nya. Rek nulungan kumaha. Sudah uyuhan eta uyuhan. Ini dina keterangan hadis seperti itu luar biasa. Mantap. Sebisa mungkin aya hiji gitu anak icu urang teh anu jadi ulama teh. Minimal urang teh boga kahayang ka dinya. Supaya maksudna teh urang oge tuh oke anak urang anu nulungan teh. Supaya ulah ancelom pisan gitu ya. Supaya ulah ancelom pisan. Apa lima ngamplang gitu. Jadi tapi memang nikmat khusus nama aya khusus itu najang muslimin mukminin. Kata mah nikmat khusus muslim itu beda. Tapi dan di dunia ge nu aya nu beunang nikmat khusus. Mukmin unggul. Mukmin. Maksudna eta nikmat khusus eta maksudna iman dan Islam kan? Ya. Nikmat khusus iman Islam bari jeung nu iman Islam ge kadang can nepi kana ketenangan tapi nikmat khusus. Nu geus nepi kana ketenangan kan nikmat khusus. Aingeur lamun rek dibanding-banding keimanan para nabi jeung keimanan urang. Efekna kumaha? Nabi salat. Ya, kanjeng Nabi salat, urang salat. Tapi khusus kanjeng Nabi mah wajib ilat qurratu aini fis shalah. Ketenangan hati kami dijantenkeun teh dina jero salat. Beda tuh kelasna ya. Kenikmat rahmat nikmat anu dibikeun ka ahli iman teh beda-beda deui. Ahli Islam gitu. Terus tadi bising kasakit orang kafir menang nikmat umum atau nabi menang rahmat di akhirat.
orang kafir kan tadi menang. Kan awalnya menang tadi rahmat. awalnya Iya. rahmat Iya, tadi. rahmatnya. Ini termasuk kenikmatan. Eta syafaatul uzma. Kabeh yang dina. Oh iya, iya. Bari jeung di antawis rahmat Allah teh terbukti keadilan Gusti Allah. Gusti Allah nyiksa teh sesuai dengan kesalahanna. Mungkin kadar hati oge diukurnya. Ini bisa disebut kadar hati teh nya mungkin antara anu belang terpercaya jeung anu ngambul-ngambul kumaha gitu. Ini kan Deket-deket. mentak aya tingkatan-tingkatan neraka. Dan itu diseruakeun atuh nu kafir oge. Tah eta teh bentuk rahmatnya kanya Gusti Allah. Ayeuna urang musuh nu kafir, rek nu munafik, rek nu kafir ieu gitu nya. Disaruakeun jeung kafir anu biasa, bari jeung bager ke dunia teh. Itu bentuk rahmat Allah kayaknya Gusti Allah. Kan dina tingkatan surga gitu nya. Tingkatan neraka lah. Neraka jahim, neraka ladha, jahanam jeung sajabana. Itu teh beda-beda penghunina teh kan. Tah keadilan Gusti Allah anu ngasupkeun sesuai jeung penghunina masing-masing itu teh merupakan rahmat. Kayaknya yang lamun Gusti Allah teh nyaah mah geus ieu teh ke dunia teh rada bager gitu nya. Kafirna teh sarbakeun we Tapi dak kafir. memang disiksa sama disiksa gitu. Tapi beda kan ruangan teh. Alhamdulillah ari jenis puji orang ngiring logat yang eta lillahi tangtu kagungan Allah hakikat pujian mah kagungan Allah urang mah teu pantes makhluk mah majazi paling oge anu muji ka urang mah majazi alladzi nyatana zat anzala anu ngalungsurkeun sa alladzi bil haqqi kalawan sabenerna kalawan hak dihulakeun bil haqqi kitaban kana kitab muniron anu nyaangan alam dunia nyaangan hate yahdi anu nuduhkeun naon kitab lillati kana jalan kana toriko teh jalan hiya anu ari allati et aqwamu leuwih jejeg teh leuwih jejeg paling jejegna ieu teh panglempengna geus teu sumpang simpang ka ditu ka dieu ngalamun urang hayang menuju surga hayang terek nya lihat nanti lalui jalan yang lurus ulah sumpang simpang ada sumpang simpang bulak biluk kula mah atuh lila nepina gitu untung teu labuh heula ge gitu nya rata-rata nu pongkolan-pengkolan masuk rawan kecelakaan gini nya pungkal pengkol mah itu ngeuring nu naon teh nu pungkal pengkol anu lurus ge ari teh hati-hati mah kecelakaan kan gitu. Urang rajin we ibadah tanpa urang teh waspada hate sok rajin teh ti soleda da batur anu kedunutan ku hate urang jadi goreng gitu wah tuk soleda wa yubasyiru sareng ngabubungah naon kitab al mukminina ka pirang-pirang jalma anu iman sampurna alladzina nyatana mukminin teh nu mana teh eta jalma-jalma ya malun anu beramal sa alladzina as-solihati kana pirang-pirang amal saleh tu mukmin nu sampurna mah mukmin anu beramal saleh sekaligus Islam naon kok lain iman we wungkul model murji'ah pateka dan bid'ah dina pateka dan penting mah iman rek doraka rek itu masalah aduh mah ahlussunnah wal jamaah iman penting amal soleh ge penting
sebab itu jadi kesempurnaan iman jeung kesempurnaan Islam. Mukmin teh alladzina ya'maluna sholihat. Ya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum terus sahanu mukmin aflahal mu'minun teh. Mu'minun teh tadi sifatana gitu. Nu ngalakukeun amal-amal Islam geuning. Nyala dengan saukur iman unggul. Kita pasti bahagia langsung ke surga. Ngabubunga anna kalawan saenya anna lahum kalawan saenya nyana eta tetepikeun mukminin. Ngabuang ba-nya. Semaklum. Basyaro bi mubasyar behna tuh. Mubasyar beh teh kabar gembirana naon? Aya mubasyar. Mubasyar mah yang diberi kabar gembira. Aya mubasyar behna. Mubasyar beh teh kabar gembirana naon? Anu dijadikeun kabar yang menggembirakan teh. Tadi dia bana dibuang. Sabab nya seueur dina Al-Qur'an ge dibuang. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat. Kamu ningalikeun tafsir Jalalain mah. Ai bi anna lahum. Ai bi anna lahum dibuang ban sabab geus ini. Naklan wa fi ana wa an yataridu. Ada alfiah namanya. Hadfan wa naklan wa fi ana wa an yataridu. Ari wa fi anna wa an dina lafad anna jeung an mah mutarib berlaku kias berlaku sehingga nya di dieu ge dia dibuang mbak. Ini sakumaha dina Al-Qur'an we. Ini tinggal di tafsir jalanna tetep percaya surat Baqarah Al-Baqarah awal kan deket sekitar sebaran ayat 25 nomornya. Wa basyiril ladzina amanu aya mana tafsir Jalalain nya doang ada tuh. Pemajikan teh. Yang dipercaya. Percaya. Dia ingat hari itu ke rotinan. Mana itu kapal judi tafsir jalan teh. Harus kan. Ke rotinan di itu malam Jumaah. Asa jauh teuing gitu maksudna teh. Loba keneh hal-hal anu lebih penting daripada ngaji tafsir gitu. Ini dasar-dasar dina model akidah dina masalah syariat. Langsung kana tafsir. Ya memang perlu kipayah gitu nya kudu aya. Tapi kan kudu perdoain kita urang balik di itu mikir teh gitu. Awalna motivasina urang teh geus husnudzon. Geus husnuzon. Ieu geuning. Karariakeun teh jadi anu teh diteruskeun. Oke dewe lamun kira-kira geus nanti dasar-dasar geus kada dari ganti tafsir. Ibadah geus yang geus ngabeberes ibadah geus beres. Dasarna akidah. Ini dia kan loba akidah bid'ah, pabid'ah dina akidah. Model Wahabi kan itu. Itu memang perlu diatasi lah kemudian. Iya. Perlu dibenteng. Nah, bukan nama ngabuang huruf jalan. Kalau mantak lo katana kalawan saenya nya nanti tepikeun mukminin naon ajron pahala kabiron anu pohara gede. Ya gitu. Di Al-Qur'an diberi kabar gembira gitu. Ismail bahkan di hadis qudsi mah a'adadtu li ibadi ma fil jannati kami nyawiskeun pikeun hamba-hamba kami as-sholihin anu saroleh ke di akhirat mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Si Dedek sentuh. Wah.
Kita yang kayak saling artinya kayak saling mengukur. Sudah dah kan ya? Tadi. Yuk udah yuk. Dulu saling dulu ayah saling dulu. Dadah. Nah kan terus. Nyala. Oke lah. Yuk, Ini jadi di dia jadi di pojok. enak kan? Teh pembongkaran di kamar, pesangkeun nih kan. Oh, iya teh. Di kamar itu mah ke. Digentos. Pan. Oh, keramiknya digentos. Asalna nu warna ieu. Asa ieu mah kan dipipir kabitna teh. Kan kamarna digeserkeun teh, pipir teh jadi kamar. Itu keramik hideung makan. Cara ieu kayak gitu sakitu panjang pipir. Dibongkar. Yuk udah yuk. Udah ya. Ke apa lagi ke apa? Salam dulu ke apa? Ayah salam dulu. Udah. Dan dulu ibadiah solehin malah atulah ulun sengat wala khatara ala qalbi bashar yang hamba-hamba anu saleh dicawiskeun tenang naon atuh dicawiskeun malah ayun roat hal-hal anu luar biasa anu belum pernah terlihat mata satungtung jalma ti jalma nepi ka engke pangakhirna can pernah ningali kana kenikmatan eta namun kegelisahan teh mungkin sageus-geus jalma di dunia awe di dunia sakumaha pernah katingali mungkin nanti pembajikan di akhiratna versina leuwih ti kitu seperti biasanya di dunia mah aya nu leuwih geulis gitu nya leuwih bagus leuwih salehah ini di akhirat mah semua kebaik semua pernah katingali tah awe nu model gitu teh wala uzun samia ting can pernah ka kuping ya urang teh bisa ningali Siti Zaliha kumaha gitu nya tapi nguping kabarna wanita cowok gitu ya. Ini cerita-cerita nu garulis lah gitu ya. Kan orang pernah ningali orang Turki tong jauh-jauh situ Zaliha lah. Orang Turki, orang Libanon cenah langsung gitu ya. Ngan nguping gitu. Nu paling luar biasa wala khatara ala qalbi bashar. Dan pernah karentek bahasa Jawa. Dan pernah terpikirkan sama sekali konsep anu bener-bener paripurna anu bener-bener perfect. Gue akhirnya oke dina teknologi gitu nya teknologi lah katakan orang bisa kayak AI tolong buatkan gak foto perempuan yang wah hidungnya sih kan orang teh sihnya ngabade-bade ya kayaknya hati teh geus merancang kecantikan versi orang anu berdasarkan pengetahuan ya digabungkeun tina dari hidung nanti panjangnya sakumaha tuluy dua liangna pas kumu wah can pernah kakerentek pisan tenang we lagi lamun urang kayak asup sugeng pamajikan susah deh keur di dunia nyamal gitu ya mau dia keur di dunia ya ke di dunia kan memang ya kadang sok liat ketika ke pemajikan atau pemajikan kadang sok arah ke salah ke di akhirat geus malah aya lieur-lieur deui wassalatu ari rahmat Allah anu dibarengan ta'zim ta'ala sayyidina muga tetep ka Gusti urang sadayana Muhammadin nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menang tuh ucapin sayyidina. Kenging. Tahqiqan ya nyebutkan kengingna tahqiqan itu kunaon? Kenging. Ya. Margi itu kan gusti orang dunungan orang.
Landasan agama itu menjelaskan bahwa Kangjeng Nabi itu Gusti urang Sayyidina. Sayyidul awwalin wal akhirin wa qaidul ghuril muhajjalin. Ana sayyidul awwalin wal akhirin atau sayyidina riwayat sayyidul anbiya wal mursalin. Lamun jadi tuan para nabi, para rasul, kira-kira nu sahandapeun nabi sahandapeun rasul nya lebih sayyidina gitu ya. Pedah Kangjeng Nabi nyontohan maca Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika ditanya, gue coba kumaha maca selawat ka salila, kul Allahumma sholli ala Muhammad, eta ulah disebut sayyidina. Ini haram di ahli tambahan sayyidina. Padahal ayat dari lu sajin, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Anasnya sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidul awwalin wal akhirin, qaidul ghuril muhajjalin. Ya. Itu udah maca lagi tuh. Terus gitulah guys. Muhammadin nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mursali anu diutus ila kafatil khalqi ka sakabeh makhluk. Maka di dieu disebutkeun ka sakabeh makhluk. Enggak, bener enggak? Gua enggak apa. Tadi makan kafatin nasnya. Ka sakabeh jalma. Ieu mah ka sakabeh makhluk. Memang bener kan lebih diutus ke sadayana mah. Ini termasuk tapi ke risalahna atau irsalna aya irsal taklif, aya irsal tasyrif. Dari irsal taklif mah Kangjeng Nabi diutus sambil membawa taklif hukum ka jelema jeung ka jin. Nu kanu sajen mah irsal tasyrif. Diutus dengan membawa rahmat kemuliaan. Dipertegas dina ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya geranya. Masih bahasa. Dina hadis. Fa innaha ummukum. Hadis itu iyyakum wal ardo atau la tufsidu fil ardi. Pokoknya mah kade jaga bumi. Fa innaha ummukum. Saurkan Nabi hadis riwayat Imam Tabarani. Saursi Al-Jum'ah. Dina bukuna Al-Islam al-hifaz alal bi'ah, menjaga lingkungan. Mungkin hadis eta Imam Tabarani. Awal nanti lagu fa innaha ummukum. Pokoknya menjaga bumi, sabab bumi teh pertiwi kalian. Sok aya bahasa ibu pertiwi di urang nya. Ya pertiwi teh ibu. Pertiwi teh artinya ibu. Ibu kalian. Bukan Nabi. Urang nya nepi ka bumi we. Lamun bumi dijaga, satu-satu anu hirup di bumi bakal terjaga. Anu hutan ditebang, akhirnya tidak punya habitat deui. Satu-satu. Nya penebangan liar lah gitu. Tanpa memerhatikan ekosistem fauna atau flora anu sejenna dengan itu kan Islam itu kan kayak gitu kan jarang nepina. Maksudnya teh hadis eta teh jarang kasampaikeun. Soalna naon urang masih ngagugulungkeun ya. Hayu we takbir teh kumaha. Soalna naon kedul ngajina. Lamun ti leutik bener ngajina, kan geus dewasa teh urang tinggal membahas isu-isu nanti permasalahan ajaran-ajaran Islam tentang isu lingkungan, tentang isu sosial, tentang isu politik.
Lamun 3 detik ngajina bener mah gitu. Ieu mah 3 detik deui kalau takbir, bab takbir dia gitu. Padahal Islamnya ngejelasin lupa innaha ummukum. Bumi itu pertiwi marana. Canapi. Segala makhluk lah gitu. Saya kira diutus dari irsal tasyrif katanya, memberikan kemuliaan rahmatnya yang sakabeh makhluk. Ketika Kanjeng Nabi nyarios gitu jaga bumi, namun bumi terjaga, ekosistem manusia jin bakal terjaga, flora dan fauna. Tentunya ka urang ge moal jadi bahaya. Mau jadi bahaya. Bencana-bencana alam teh kan bima kasabat aidinnas. Kanjeng Nabi teh diutusna basyiron bari ngabubunga wa nadhiron jeung ngingsieunan lain ngancam lain ngalana tuh Kanjeng Nabi ngancam ngalana tapi Kanjeng Nabi memberi kabar gembira dan memberi peringatan warning untuk Nabi ka awas ya. Bertakwalah kalian kepada Allah, awas kalau kalian tidak takwa. Lain dengan ada ancaman gitu ya. Tapi ketika bahasa awas-awas gitu itu memberikan peringatan, hati-hati kalau nggak takwa gitu. Ya model poe kiamat tuh, Kanjeng Nabi apalin kiamat. Terus diwartosan ku Gusti Allah. Mun tugas Nabi menang. Kan anu didugikeun ku Gusti Allah, anu diwahyukeun ku Gusti Allah ka Kanjeng Nabi teh henteu sakabehna wajib disampaikeun. Aya anu wajib disampaikeun, aya anu disampaikeun, aya anu disilahkan, dipersilahkan. Bagi sampaikan grek henteu gitu. Tah anu wajib disampaikeun mah ketika wahyuna anu wajib disampaikeun. Tah dina masalah kiamat anu wajib disampaikeun mah kita memperingatkan bahwa kiamat teh bakal aya. Masalah iraha tanggalna eta mah ulah teu diizinan ku Gusti Allah. Ulah dibejakeun. Saum naon? Nya kacau atuh. Jelas. Ya, pasti bakal teu bisa. Hari tagihannya bakal langsung kiamat teh bumi. Jadi kasarna gitu. Wah, kiamat teh oke ieu kene sesuai nama maksiat. Tawa ka iman. Tawa ka nurut ke Kanjeng Nabi lagi. Aduh. Ya, baik. Gitu. Basi memberi kabar bahagia jeung peringatan. Eta tak mantak sehingga nanti kudu dina segi urang nyampaikeun dakwah, ajaran-ajaran lah gitu. Dina masalah agama Islam. Kudu aya basyiron jeung nadhiron, kudu aya targhib jeung tarhib. Iya. Seimbang lah gitu nya. Gitu. Kayak bere kabar gembira na kieu dikahan yeuh urang teh padilahnya yeuh berjemaah teh kieu padilah berjemaah teh kieu kade ketika berjamaah teh aya teh dijauhi nanti badan lagi posisi pahalana kieu kan kade ini perlu nah beresa wa ala alihi sareng ka kulawargina Kanjeng Nabi. Anawanan maca selawat ka Kanjeng Nabi. Dina Al-Qur'an lagi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa ala alihi. Mana percaya Quran? Nyawanan Al-Qur'an. Nyaman wa ala alihi. Ku ngalaman gitu kan. Bener sih. Ya udah mah percaya karena hadis ongko. Aya hadis saur Kanjeng Nabi
Imam Abu Daud pernah terdapat riwayat Abu Daud. Iyyakum wassalatal batro. Kade anjeun ulah maca selawat batro. Iya. Sahabat nanya. Ya kan memang awalnya gitu nya para sahabat teh bingung titah salat ke Kanjeng Nabi gitu. Kan ayat eta teh diturunkeun teh. Ayat shalawat tahun kedua santos hijrah dina bulan Sya'ban. Ayat eta teh. Innallaha wa malaikatahu. Berarti hari Isra Mi'raj kewajiban salat. Saya teh acan hijrah. Jadi sahabat teh lebih pemahaman atau akal sahabat teh sudah lebih dahulu ketika ayat solu teh mana salat. Ketika turun ayat eta awalnya problematis, menimbulkan masalah. Maksud menimbulkan masalah teh para sahabat kebingungan. Kanjeng Nabi cenah ari salam ke anjeun mah kami apal carana. Nyata assalamualaikum ya Rasulullah. Kita uluk salam katanya. Kan wasalimu taslima gitu. Apa ngan anu jadi masalah teh kumaha ngajalankeun sallu alaihi na kudu salat ke Kanjeng Nabi. Apakah jika ke Nabi Isa gitu ya. Benar. Jika orang-orang kafir Nasrani. Kul Allahumma shalli ala Muhammad. Kayaknya begitu. Ini sangat gampang liar teuing gitu. Ucapkeun Allahumma shalli ala Muhammad. Dina salatna. Oh, awalnya gitu. Tuluy supaya leuwih sampurna deui ku Kanjeng Nabi teh diberi arahan iyyakum wassalatal batro. Ulah ka kuring unggul atuh cenah teh keluarga kuring ge baca salawat, beres salawat, doakeun gitu. Soalnya naon spirit para nabi rata-ratanya dina Al-Qur'an disebutkeun qul la as'alukum alaihi ajra. Dina saperti ayat deui mah illal mawaddata fil qurba. Kecuali kanya kacinta dina kerabat-kerabat, kakerabat. Ka dulur-dulur nya eta urang ka urang kudu dulur-dulur ge. Doakeun ya. Dulurnya keluarga-keluarga kami. Nah, keluarga kami itu saha? Panjang deui. Jadi harus dijelaskeun teh. Kan bisa. Nah, oke lah kita mau ke sana ya. Iya. Kok apa di dieu? Nah, geus kitu teh biasa we nya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim ya. Dicontohan kok ngene beda teh. Bahkan dina riwayatna aya 16 redaksi riwayat surat Ibrahimiyah. Oh. Riwayatna teh 16. Anu beda aya perbedaan gitu. Perbedaan riwayat. Dina dalil khairat itu teman-teman. Dan aing dia dalil. Marukankeun ngarang dalail teh. Dasarna. Sanggeudi bid'ah. Padahal teh nyaho we kitu ya. Anu besok apa baca dalail bid'ah. Ini pasti nyebut bid'ah. Bindi. Ari teh nyaho ngomong teh nyaho gitu ya. Kayak gitu. Bukan apa? Ngaji nu bener mah. Ngaji tauhid nu bener mah ngajina bab ilahiyat heula, tuluy nubuat, tuluy samiyat. Lamun rek ngaji tauhid. Ya, aya kamari mohon dinten Rebo. Lamun aya ustad gitu nya mimiti ngajarkeun tauhid geus langsung ngajarkeun bab bid'ah. Nah, jauhan itu. Urang can kenal jeung pangeran-pangeran acan geus kita ngayekeun masalah bid'ah. Iku malah mun kaburu maot. Urang penasaran nya bid'ah. Can apa ka pangeran? Can apa ka pangeran geus diheulakeun ngebahas bab bid'ah. Tauhid can bener gitu. Tauhid heula sing bener. Kan runtuyan teh ilahiyat, nubuat jeung samiyat. Mantul ya. Nah itu wa alihi salawat batro antu sallu alayya duna ali sallallahu
anjeun maca shalawat ka kami tapi teu maca shalawat ka keluarga kami kanjeng wa sahbihi sareng ka para sahabat Nabi bid'ah Allah di Al-Quran sallu alaihi wa sahbihi wa sallimu taslima dina riwayat dina hadisna wah iya jelas bid'ah ya gimana cek nu tuh oke lah dina alim ya hadisna tapi dina sahabat yo ya aku mah bid'ah takzim kumaha gitu takzim nah ya teh memang sebenarnya pas awal mula mah can aya sahbihian kurun sahabat mah ya terus ada lagi sahabat bener kurun sahabat kamu tuh saya sahabat kayak wa ala alihi wasallam berarti yes eta mah salat Ibrahimiyah nya lamun isa nukil tema kalau nukil kitab tema gitu lamun aya udah can aya tadwin can aya penulisan gitu penulisan kitab mah udah dio eta bid'ah itu kablah dia saangtos kurun sahabat saeb tabi'in atau tabi'in kelompok Syiah kan Syiah terus mulai ganti kawit arbitrase ya tahkim Sayyidina Ali sareng Sayyidina Muawiyah ya aya Khawarij aya Syiah Syiah anu nepi ka bulat ekstrim nepi ka naon teh ngapirkeun sahabat-sahabat sejen bahkan Siti Aisyah kafir anu disebut ya istri Nabi dikafirkeun kumaha sikap urang sebagai ahli sunnah jelas tidak menerima tuh Syiah anu bulat aja disebutnya Syiah Rafidhah tidak menerima sahabat-sahabat muslimin kecuali Sayyidina Ali kafir kabeh. Nah, sehingga masih salat nanti gitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sarua salatnya. Sayyidina Muhammad. Ari ka sahabat mah kafir. Da urang mah supaya kaji menolak dengan keras ke kelompok eta. Urang mah nanti teu ngupurkeun ka sahabat, justru pandangan urang mah baik ke sahabat kabeh. Maka dibahasakeun wasok bihi. Urang mah beda jeung maneh. Kita mulai bid'ah pertama tah. Eta nu bid'ah mah justru nu ngapirkeun sahabat. Kita bid'ah pertama ngapirkeun sahabat. Sedangkan mukhalafatu ahlil bid'ati matlubatun. Menyalahi atau berbeda jeung tukang bid'ah, jeung ahli bid'ah itu tadi dianjurkeun. Penting pisan komo nepi ka bid'ahna masalah akidah. Iya. Dina masalah akidah mah urang kudu tegas gitu. Kudu jelas-jelas menentukan sikap, ulah jadi abu-abu dina masalah akidah. Dan nolak ku mengucapkeun keur maca salat kana wasbih. Tuluy kumaha teh di urang manis Rafidhah. Di daerah urang mah ya paling aya 1 2 3 meureun nya. Da rata-rata si ama kan takiyah teh. Takiyah teh nya berlindung. Berkamuflase. Itu menunjukkan jati diri. Oh gitu. Boga ajaran gitu teh takiyah. Oh gitu. Jadi kan bae cenah teh naon. Urang mah nu penting dina hate nekadkeun sahabat teh kafir. Tapi ketika ditanya ku batur, bae jawab jeung sahabat sieun ge cenah mukmin. Tah eta ajaran takiyah. Jadi mirip-mirip kana kemunafikan ya. Ya tapi urang eta mah lain ranah urang lah gitu. Sayyidina Umar wae gitu bisa apa-apa gitu. Maksudnya bisa apa-apa teh nu jadikeun standar baku ku Sayyidina Umar ngahukuman kana zahir. Jadi kumaha? Yugtafaru fid dawam ma la yugtafaru fil ibtida.
dihampura lamun teruskeun mah teu naon. Ulah teh nya ngieun sesuatu anu baru. Anu memang eueuh dasarna tina agama. Ini teruskeun we wasobihi. Ada orang baju SD mah keneh. Sok pake baju bodas lumayan. Nya buka teh eta nama SD nama buka. Bisa calana gitu ya. Marahi keneh calana urut SMP teh. Wabung nangis keluar SMP, bung make calana. Geus urang mah geus SMP. Bung make calana eta. Teu kitu sampai hari amai keneh pake. Calana urut kuliah, sarung urut mas santren. Ieu urut santri keneh anu geus kieu nu kudu minimalna atlas premium. Aduh. Ulah idaman mah rada handap keneh. Idaman saluhureun atau sadap kan? Idaman sana apa tuh? 80 70. Itu BHS oge atlas premium tuh. BHS segala banu KW sabaraha. Untuk gitu. Sok kepake justru nya sambil urang teh nya perjuangan, mengenang perjuangan supaya nambah motivasi itu. Nu ulah teh ngahaja-haja meuli deui. Ngalmitian deui. Urang teh geus kaluar SD, geus kuliah malah baju seragam SD jeung dipake. Ngahaja, ngamput, ngejahit seragam SD. Naon nu kitu makanya. Yang pokona yubtafaru fid dawam malah yubtafaru fil ibtida. Selanjutkeun we sobi. Entak di urang masuk aya wasobi. Wasallim sarmuga nambihan panghormatan sa Allah. Atau kasalamatan sa Allah. Tasliman kalawan panghormatan kasiron anu seueur. Eta kasiron din nambahan deui. Dina aya teh wasallimu taslima. Teman wae. Itu di lamun kumaha sungguh kita penuh bid'ah. Nambah deui. Kayak rek dahar. Nambahan Ar-Rahman Ar-Rahim jadi bid'ah gitu. Allah kan memang dina hadisnya gitu nya. Ketika rek dahar Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah. Dina riwayat itu gitu. Ari Wahabi lamun daman Ar-Rahman Ar-Rahim bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Ya Allah. Hege teu kacau kumaha pemikiran eta. Bener. Bener. Kan jelas bismillahirrahmanirrahim. Aya dina Quran ge. Persempit. Jadi seolah-olah orang ini pantas ka surga mah. Sejen mah bid'ah. Jadi kanjeng Nabi teh kudu nyarioskeun cik basana lamun dina bab dahar teh mah. Dahar teh kudu sangu anu asa. Ulah anu pi. Kudu digayem, kudu nepi ka rinci gitu. Kayaknya can pernah aya hui gitu. Loba aduh karek loba aduh. Saya udah 8 menit tuh, mantap ya. Disurah lagi. Iya mau kodimah we panjang lebar soalnya jarang maksudnya teh jarang teh keur mumpung keur momen gitu momen mau di mana pondok jadi nama ngan sakieu paling sabaraha menit teh ba'du anapon inget lain jeung wauna gaganti tina amma anapon dina sabada maca bismillah alhamdulillah salawat salam ala man zikir fa hadza maka ari ieu ma hadara fi zihni anu hadir dina hate eta syarhun kitab syarah konsepna geus aya dina hate teh
ilmu-ilmu teh yang disusunkeun ari penulis kiwari nulis teh cat aya nulis naon cenah yeuh lamun rek menuliskan sesuatu teh gitu jangan heula bahan Kermo doang kadang-kadang. Iya teh salah. Geus aya dina hate, ngan tinggal dituliskeun. Ilmuna mah geus aya, tinggal dituliskeun. Latifun anu lembut, anu alit. Mufidun anu berfaedah. Insyaallah cenah mah ka hati mah. Mere faedah. Berfaedah. Alaktu anu nganggit kaula atau anu ngomentaran kaula. Anu naklek kaula. Nganggit Ente tadi Arab ini mufidun teu entos mufidun. Anu mere faedah. Alaktu rek dijadikeun sifat we atau dijadikeun jumlah musta'anaf we. Alaktu nganggit kaula atau naklek kaula. Naklekeun kaula hu kana syarah ala manzumati kana nazuman kaula. Oh ieu mah sohibul bait teh, sohibul bait gitu nya. Lain ngabogaan imah, ngabogaan bait nazom gitu nya. Langsung bertanggung jawab langsung turun tangan ngajelaskeun. Ala manzumati kana nazuman kaula. Hidayatis sibyani fit tajwid. Hidayatis sibyan nyatana nazaman hidayatis sibyan. Kita hidayatis sibyan. Entah. Di mana? Dibalik tuh ya. Masa keren astaga. Tukang buat kopi. Aya. Orang kamu dikatuhul. Nu hilya baru dikatuhul. Seksualah. Cetakan pertama gagal, cetakan kedua bener. Fit tajwidi tingkana tetap dina martelakeun ilmu tajwid. Nazam ilmu tajwid yaitu sibyan atosna petunjuk pirang-pirang bocah. Ya, ini petunjuk untuk para bocah, bocil. Bocah cilik. Ya taqattu idghamkeun. Tajwid. Ya taqattu. Mulungan kaula bukan syarah min kutubin tina pirang-pirang kitab itu yang geus minang tina pirang-pirang loba muta'addidatin anu bilangan saneskeun sakur satu referensina ngan tidak disebutkeun unggul eta ti mana nah kawe kapangina lamun urang geus ngaji ka ditu ka dieu oh ya tadi mufidatin anu mere faedah anu berfaedah mutamadatin tur anu di anggota tegenan otoritatif mutamad ya kitab-kitab anu mutamad kitab-kitab babon kasyarhiha seperti syarahna kutub al-musili anu ngadatangkeun lawan syarhiha bi irsyadihi kalawan nuduhkeunana syarhiha ila ma kana perkara huwa anu arima eta al-muradu anu dikarepkeun nya insyaallah gitu nya ieu kitab teh kan memang syarah anu ringkas gitu nya nyarahan kitab Nazom Hidayatus Sibyan referensina seueur lah teh ke moal teh disebut ngan sing percaya itu referensina mau tambah unggul namun teu percaya mah geus tong teu kudu aja ada teu percaya mah nah seolah-olah itu engke jadi naon jadi penjelasan ongkong anu memang penjelasan tersebut sebagai penjelasan tina kitab-kitab tersebut referensi tersebut
Iya sarah teh dijadikan sebagai sarah penjelasan tina kitab-kitab tersebut dicanak nanti itu anu memang bisa nuduhkeun yang ngabimbing orang karena naon anu dikarepkeun murad nanti naon sih li muallifihi kagungan muallifna ieu syarah. Jadi aya seorang alim Allah al-Misri anu bangsa Mesir. Ari Nadom namanya, Nadom Hidayatus Sibyan. Tulis syarahna Mursyidul Wildan, satu mualif nanti sami. Syekh saha baca ratu buku itu teka harti Sa'id bin Sa'd bin Nabhana al-Hadrami. Sa'id bin Sa'd bin Nabhan al-Hadrami. Orang Hadramaut, seorang mukri. Gelar mukri teh bin Nabhan. Hiji jalma menang gelar mukri teh lamun manehna apa kana ilmu qiraat diroyah wariwayatan gitu. Diroyah teh secara pengetahuanna riwayatan bari jeung boga sanadna jeung ku guru geus diizinan kan ijazah teh ieu aya ijazah qiraah aya ijazah iqra. Ari ijazah qiraah mah urang can diizinan teh macakeun ka batur karek nampi urang teh sanad teh ngaji teh tidinya aya ijazah iqra. Ijazatul iqra eta mah memberikan izin legitimasi jang manehna ngawurukeun dimacakeun di riwayat ieu teh. Ketika dina riwayat Asim Mungkul berarti mukri qiraatil Imam Asim. Sakitu we unggul teh. Ari nu geus samahna bener katanya riwayat jalur riwayatna atau diriwayatna teu sagala ya. Jadi teu sagala. Kudu aya pengakuan heula ti guru. Jeung riwayatna kudu bener. Diriwayatna kumun asroh. Tapi guru-guru di Mesir riwayat qiraat asroh teh juga kumaha nya. Jika urang ngadenge musik Peter Pan. Ini cik kasar mah gitu ya. Udah karek apa? Noleng ten. Wah lagu iya. Lamun aya nada anu sumbang ka nyahoan itu teh. Ku alina. Nyari guru mah malah nya jelas gitu nya. Ngancan rap kabeh. Al-Imami anu jadi imam. Tadi tanya Syekh Sa'id Nabhan, Sa'id bin Sa'd bin Nabhan teh di antara murid nanti itu Syekh Muhammad Yasin, nama Yasin Padang, Syekh Yasin Padang, Muslim, ahli hadis, disebut Musnid deh, anu ngajazahkeun sanad, Musnid. Bukan anu pemegang sanad alam dunia harita gitu. Nyata Mama Yasin. Dan rata-rata guru-guru lain rata-rata gitu nya. Loba guru-guru di Al-Azhar ge sanad teh ka Mama Yasin. Ka Yasin. Ngan bedana lamun urang ijazah di Indonesia sanad teh jadi safil rada jauh. Lamun orang ijazah di Mesir mah di Al-Azhar sanad teh rada deukeut alih gitu. Gitu. Tapi seueur tina jalur-jalur nu sajen teh gitu. Saja ketika saya Yasin. Tapi memang beliau musnid dunia pada waktunya. Akhirnya makan Syekh Ahmad Ma'bad Abdul Karim di Mesir. Temu guru ahli hadis. Bahkan ya salam dunia. Selir nate alif. Tapi penuh dengan ketenangan, penuh dengan wibawa.
Mungkin ini kan ya sehari-hari itu juga hadis juga hadis. Hari nyeritakeun guru mah luar biasa sok era. Sok era teh. Kadang sok numpang palaur sok aya motivasi numpang nama. Naon teh karena teh Pak nanti pansos panja sosial gitu mau nyeritakan guru-guru luar biasa seolah-olah jadi orang itu yang dianggap luar biasa bisa aya kana pengjero teh nya eta mah menjelaskan ya supaya apal urang teh boga guru lah minimalna gitu husnuzona gitu ketika batur nyaritakeun wah guru urang kieu nu labang nyebutkeun guru-guru gitu husnuzona gitu oh berarti memang boga guru lah terus kan aja duka ku guruna diakui atau teu ge kata mah dina hikam dina kamar teh harus ulah katipu cenah boga guru anu hebat mana hebat tenepi itu cenah malah ngabanggakeun guru unggul kan gitu lah boleh nama kan gitu ya As-Sayyidi anu jadi Sayyid Muhammad Al-Haddad Al-Allama anu banget alimna Al-Imami anu jadi imam panutan Al-Allamati anu banget alimna As-Sayyidi anu jadi Sayyid ya, keturunan Nabi kan Muhammad Al-Haddad seorang alim ahli qiraat lagi Sayyid Muhammad Al-Haddad anu ieu tasawuf sanes benten tambahan Sayyid Abdullah Alawi Al-Haddad oh sa benten Al-Haddad kan marga. Iya, itu. Termasuk ya ahli qiraat di Mesir. Wasama itu jeung ngaranan kaulahu kana syarah Mursyidul Wildani ila ma'ani hidayati sibyan. Kana ngaran eta. Gitu lah. Supaya tercapai. Hardosna Mursyidul Wildan atau Mursyidul Wildan kitab anu logat yaang ya kitab anu minterkeun pirang-pirang bocah ila ma'ani hidayati sibyani kana mertelakeun pirang-pirang makna nadom hidayati sibyan jadi pinter teh nyaho budak teh pihartieun nazam hidayati sibyan teh gitu. Jadi pintar jadi calakan. Ku aya nasara ieu wasilahna. Wa inna ma asarju aing pasina milih kaula al-ikhtisara kana ngaringkeskeun. Supaya kunaon cenah di pokoknya kudu ringkes ari kita loba cenah. Penjelasan nu ringkes. Kunaon sih alasanna? Likai yudrika supaya bisa ngerti, supaya bisa manggih saat tolibu santri muradahu kana makna murad Mursyidul Wildan ila ma'ani hidayati sibyan minhu tina ikhtisar jadi supaya santri teh gitu nya apa kana makna murad kitab Mursyidul Wildan itu langsung kana makna muradna untuk panjang teuing juga tadi penjelasan teh kemana-mana eta mah teh murad teh kan eta mah tambahan gitu penting gitu itu kode minhu tina nanti tina diringkes nanti gitu diringkes itu supaya langsung kana inti nah bi asro'i zamanin kalawan zaman anu leuwih gancang waktu anu leuwih gancang waktu yang relatif singkat efisien lah itu kira efisiensi waktu menghemat waktu lain mempersingkat waktu tidak bisa disingkat tapi efisiensi supaya bahkan
salah sama sanes gitu-gitu teh tawadun ayo misalnya ini sanes nya kurang wadon teh masanet supaya langsung karena makna muradna lah gitu supaya budak teh langsung ngerti tapi sanes nama bahkan sanes nama wali kusuri bai sareng karena cupet hasta kaula pondok hasta kaula leungeunna pondok atau pondok lengkah di orang mah jadi pondok lengkahnya lain pondok leungeun hasta beng hasta tangan urang teh hayang nangkep tangkal anu badag ku leungeun teh ku sableungeunna pondok teu katangkep hayang ngaraup makna anu banyak teh ku sabab leungeunna pondok teh waduh buat ini bahasa wali iya bahasa wali udah masuk pondok lengkah sebenarnya hayang cenah ngadig-dig ngejug-jug ka ditu ka dieu teh ngan pondok lengkah bisa kayak gitu nya tawadu ieu an ma'rifati tafari'i masaili hadzal fan tina nganyahokeun pirang-pirang cabang pirang-pirang permasalahan ieu fan ilmu tajwid padahal gelar teh mukri gitu. Tapi beda ari ti bener-bener ti alim nya ari jeung pangkat urang teu pantes bahasa-bahasa kitu teh komo asa hayang maksudna asa hayang duh tawallah sinu nyuratan deh min akhikal fakir ila rahmati rabbih itu disebutkan kita butuhkan alamat juga disebutkan gitu we disebut nanawanan yang disebut fakir ila rahmati rabbih al-fakir can beje can nepi kana levelna can bener ya. Ari nu can pantes mah bakal katarima-na bener beda karasana as'alu nyuhunkeun kaula Allah ka Gusti Allah taala baril maha luhur sa Allah an yanfa'a kana yen muga ngamanfaatkeun sa Allah terus muga terus ngamanfaatkeun ilmu doreng terus-terusan tapi sudah terus-terusan ge aya kapotong-potongan tapi ieu gitu Gusti mudah-mudahan itu sing teras manfaatna saksana memang teu sakabeh satu teh masih paham aya we nu can pahamkeun we teh gitu jadi manfaatna jeung satu-satu anu bener-bener serius gitu ya belajarna bihi kana ieu sarah mungkin ngamanfaatkeun bihi kana ieu sarah wa bi asli sareng kana asalna sarah eta nazamanna justru kadang nu sering dianggo mah nazamanna wungkul sering diawas mah gampang sih nganazamkeun wa an yataqabbala sareng muga nampi Gusti hula yataqabbala sareng muga nampi Gusti Allah huma kana ieu syarah sareng aslihi bahasana tingali bimanihi kalawan anugerah Allah wa fadlihi tegasna fadl Allah amin muga Gusti nyembana bahasa Nabi mani Gusti mudah-mudahan sing ditampi ya sareng kita basana teh da nadom teh enakeun Gusti da sarah teh ringkes henteu da Gusti mah mahaloman maha anu masihan anugerah lain ku sabab orang melakukan upaya yang maksimal gitu. Tapi tetap ya upaya yang maksimal tidak diterima ku Gusti teh ku anugerah Gusti Allah. Da orang bisa berusaha maksimal teh anugerah Gusti Allah. Fa aqulu maka rek ngucap kaula. Oke, cenah. Diseling kenal ya wabillahi sareng eta tetap kalawan Allah hungkul ya.
at-taufiqu ari kawasami gawe taat. Jadi insyaallah nuka payuna teh kataatan unggul. Seneng ada dasaran urang bisa nyarahan kita itu taufik ti Gusti Allah. Pitulu dalam teu aya taufik ti pitulu ti Gusti Allah mentang boroning nulis gitu. Ngaji nagawareang. Duh, ku sabab engke bakal nyariosna. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam.